Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-56. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Mangga urang lajengkeun. Kangjeng Raja Ageng Malela saterusna mancokeun paneutupna ka Papatih Wilaseta kalayan pokna sasauran. Para mitra sadaya atuh Ki Ageng Malela cumarios. Kipati kumaha tinibangan anika? Wayana Ki Kangka idit ka nagri pari-pari teh cenah. Rekso soranganan bae cenah mung aya nu marengan. Saena mah ulah ari sorangan mah mending aya batur duaan bilih aya naon-naon di jalan. Pan aya batur magesan pakukumaha ari duaan mah ata nepi tiluan sareng anu ngawal kitu manawi aya batur pikeun pakukumaha. Aya paribasa paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan kaula nu pokna. Kipatih Wilaseta memang hatunya teh mere usul ka Kangjeng Raja. Teu ngidinan prajurit Kangka kudu mulang heula ka nagara sosoranganan. Ku ayana carita Kipatih Wilaseta saperti kitu. Kangjeng Raja manggut sababaraha kali. Tandana ngartos oge kana usul sareng saran Kipatih. Lajeng anjeunna sasauran ditujukeun ka prajurit Kangka. Prajurit Kangka sakumaha usul atawa saran ti Patih Wilaseta memang taya salahna. Andika ini teh mending dibaturan kudua urang prajurit sejen. Ngara aya batur ngobrol, ngara aya batur pakukumaha di jalana Ki Kangka. Kumaha rek nurut atawa moal kana eta saran jeung usulna Ki Patih? Ya aritos kitu mah sae we sumangga sim abdi moal bade paha kaula nun. Mangga sejanungutkeun kalayan kaemut ku sim abdi ge taya lepatna eta kasauran Ki Patih Wilaseta teh kaula nun. Tungtungna prajurit Kangka teu baha manehna daek aya nu marengan dina mulangna heula ka nagara. Boh Kangjeng Raja boh Prabu Ageng Malela boh nya kitu deui Patih Wilaseta. Naraos bingaheun oge ku ayana prajurit Kangka teu baha malah maharita keneh oge Ki Patih Wilaseta nyayagikeunna dua urang prajurit sejena keurang nyaeta ngabaturan Ki Kangka lumampah ka karaton nagri Paripari. Sanggeus beres sagala rupana bral we Ki Kangka miang dibarengan ku dua urang prajurit nu katelah Ki Soma jeung Ki Tanu. Sakedeung ge nu tiluan geus jauh ninggalkeun tapal wates nagri Mandalawangi. Lumampahna gancangna keur lantaran masing-masing tumpak kuda. Bari najan ti peuting teu jadi halangan lantaran kaayaan keur mangsana caang bulan. Beurang geus kaganti ku peuting atuh barasatna cahaya panon poe estu endah jeung matak seger karasana tumiba kana awak dipapag ku recetna sora manuk-manuk nu patembalan nambahan pikabetaheun kaayaan di eta tapel wates nagara. Kangjeng Raja ngariung sareng para prajurit teu kantun oge nyimas rubasi nu calikna teu pati tebih ti Kangjeng Raja. Sedengkeun Ki Patih Wilaseta kalaya disarengan ku dua urang prajurit liana keur ngaroris keamanan teu tebih ti saung pasanggrahan ngaroris keamanan bari alak ilik susuganan aya jalma sejen nu parengu lampreng atawa ngaliwat ka eta wewengkon. Tugas manehanana pikeun ngaroris eta patempatan lantaran anu nuju kulem di lebetepan Kangjeng Raja. Manehna kudu tanggung jawab bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata, bising aya galagah kancana manehna kudu tanggung jawab.
Maksud Kipati Susuganan aya urang negeri Mandalawangi nu pareng ngaliwat kadinya Susuganan bisa ditanya pikeun narungtik kaayaan di negeri Mandalawangi. Susuganan apaleun kana kaayaan di negeri Mandalawangi mangsa ayeuna. Hari Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela sinareng nyimas Rubasi sanaos parantos satu panasaran palaye melaan nu janten putra sareng Kangjeng Raja Rangga Pandika tetep moal miang ayeuna-ayeuna satu acana bala bantuan prajurit di nagarana datang. Nanya kitu karasana daratangna deui Ki Kangka saparakanca nu ditugaskeun sinaka nagara heula teh nyusulan prajurit liana meuni asalila nakar. Lumatak pantes upama nyimas Rubasih mah pok deui tumaros kanu janten caroge naroskeun kaayaan Ki Kangka pedah lami naker teu aya bae sumping ngan dibeberah ku Kangjeng Raja yen moal lami deui oge Ki Kangka saparakanca sareng bantuan para prajurit kana tangtos baris datang kalayan dipiharep bari nyaranak pakarang nu kumplit. Nu keureunya rumput ti peuting keneh dina rungkun kirinyu nu teu jauh ti pangreurehan Kangjeng Raja jeung Ageng Malela oge Patih Winata. Nah harita teh atuh manehna atuh memang nyaho kana naon nu jadi bahan obrolan nu diintipna. Sanyana ngilu keheul ngilu ambek ka Patih Kunjaya malah kahayang miheulaan ngarurug ka Mandalawangi. Tapi di panasaran kana kaayaan Raja Ageng Malela saparakanca nu saterusna nu matak nepi ka ayeuna mangsa kaayaan geus beurang atuh opatan masih keneh tacan ingkah ti eta tempat panyumputanana masih keneh terus ngareureuhkeun kana kaayaan pihak Raja Ageng Malela nu saterusna. Ngan mangkin dieu Raden Panji mah meuni geus teu sabar hayang mela anu jadi eyang margi tetela tur jelas naker geuningan Kangjeng Raja Ageng Malela teh geuning eyang napisan margi ramana Ibu Nawang asli tapi kapalai Raden Panji teh dicarek heula ku Patih Winata mending engke ulah waka ayeuna dina nggoning ngenalkeun atawa nembongkeun diri. Ngan mangkin dieu para wargi sadaya atuh aku margi pada nyarek lain bae ku Patih Winata tapi oge ku Ki Jagra jeung Ki Badra. Tungtungna Raden Panji Wanara nyarios kieu bari jeung ngaharewos sabisi kadangueun ku Kangjeng Raja Ageng Malela saparakanca. Kumaha tuh mamang dahawa tos atuh Panji mah awatos ka ibu nu tacan keluar ti panjara coba awatos ka Amaratu tetela geuning di panjara mun pemi kawidian mah Panji mah bade hoyong ayeuna we lah nyampulkeun ka eyang engke sasarangan ka ditu keun bae lah pokona mah ngamen mah ulah cios teu perlu ku jalan nyamur jadi tukang ngamen sagala penting mah bisa bebarengan jeung eyang mabantuan ngarurug Raja Kunjaya si kurang ajar kitu Mamang Patih jeung Mamang Jagra oge Mamang Badra kumaha cing. Tapi Raden punten ieu punten Raden sakali deui punten tadi getos disanggemkeun ku Mamang wirehna kaayaan Raden teh apan kieu keneh sasat janten keneh sato bilih teu diangken upami Raden nepangan teh komo pemi langsung nyebatkeun piwarangan Mamang atanapi Raden langsung ngakukeun putu nama ulah Raden ulah engke upami tos waktosna moal nya teuing ku Mamang diwagar Raden ayeuna mah rupina teu acan waktosna Raden nu meuli urang tunggu waktos anu sampurna jantenna ninti wanci nu mustari engke dina waktosna nembe Raden pokna Patih Winata. Wah Mamang mah ini segala ulah rek ditepungkeun di kamari kene dicarek wae bisi engke nyeri hate ka Radena pobi langsung ditepangan ayeuna Raden tapi apanan perlu dibantu ku urang perlu dibelaan ku urang punaki jeung punini teh nunjukkeunnya bancang pake Mamang
Panjimanyahan hayang ngabelaan ayeuna kene Mamang. Memang leres, tapi ulah waka ayeuna Raden. Tacan waktosna Raden. Ke upami di negara kejadian tarung jeung anak buah Nasi Kunjaya neme didinya ta Raden mantuan. Sumuhun Raden lah, saya nama rencana Gusti Pati teh saya pisan. Tapi ya mah pokokna mah si abdi aya usul Gusti Pati. Ceki Jagra langsung motong kalimat. Barang para mitra sadaya Ki Jagra cumarita, atuh Ki Patih oge harita teh ngareret ka Ki Jagra. Nya kitu deui Raden Panjiwanara oge mancokeun paneutupna ka Ki Jagra, nu diukna ngareneng jeung Ki Badra. Namun ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, atuh Patih Winata ngareret ka Ki Jagra nya kitu deui Raden Panjiwanara. Mancokeun paneutupna ka Ki Jagra nu diukna ngareneng jeung Ki Badra. Langsung Ki Winata tumanya, bade naroskeun naon usul teh Ki Jagra? Iyo sumuhun, katinggalina Patih Wilaseta teh dilimpangan wae di barengan ku prajuritiana. Sigana mah keur ngaroris kaya di dieu, ngajaga aman jeung henteuna. Kumaha lamun ditepungan langsung ngegajak gelut, tung-tung ngajajal pangabisana nyoba pangartina we. Kitunya usul didinya teh. Nya atuh hayang nyaho we nepi ka mana? Hayang ngarurugeun negeri mana lawangi teh. Ilmu panemu jampe pamakena kitu maksad teh. Kumaha Raden? Alus lah, Panji mah ngadukung. Engke Panji nyamperkeun paneurigi. Mantuan tapan pasti araneheun. Aya monyet bisa mantuan gelut. Lebih aneh deui mun ke Panji ngomong. Cenah meureunan heran aya monyet bisa ngomong. Jadi Panji anu ngadukung. Halusna mah ulah Mamang Jagra nu teu nyampurkeun teh. Mamang Jagra mah engke we ti tukang alias paneuri. Kitu cenah geuning Ki Jagra saur Raden Panji oge. Teu sawios-wios teu Mamang ti heula oge. Saha eta nu ti heula keluar teh? Na Gusti Pati, nah kuring, nah Ki Badra. Kumasaina we, ai Mamang mah. Tema Ki Jagra bari ngareret ka Raden Panji kalayan pokna tumanya. Cing numutkeun pamendak Raden. Nah saha heula sumuhun? Nu langkung ti payun pangan teh, maksad Mamang mah. Nu langkung ti payun nyobi pangartos Patih Wilaseta. Gera Bandungan geranya ye. Pokona mah uing rek nyarita. Mangga Raden, mangga Raden, mangga Raden, mangga. Boh Mang Jagra pon kitu deui Patih Winata. Harita atuh sargep naker bakal ngabandungan kecap-kecapna Raden Panjiwanara anu unina kieu. Kieu nya dangukeun ye. Ti heula mah mending Mamang Winata we heula tangke disapih ku Mamang Jagra atawa ku Mamang Badra. Ih, lepet atuh kitu mah Raden. Nah, kumaha gitu kapalaina Mamang Jagra cing. Ih, pokona mah pok usulkeun ka hayang didinya teh Ki Jagra. Ulah disidem wae gereblak-blakan we cumarita kumaha usulna. Ki Jagra nu ngabogaan maksud mandiri langsung bae harita nemrakeun usul manehanana ka Raden Panjiwanara alias Raden Santiaji. Kieu maksud kuring mah Gusti Patih oge ka Raden Panji. Kulantaran kuring hayang ngajajal kana pangarti Patih Wilaseta. Jadi engke dina nyampurkeun ge lain rek nyapih, tapi rek mantuan gelut. Tak itu kumaha satuju atawa teu Aden? Beres lah. Mari Mang Badra hayang ngajajal deui rek mantuan ke ngagelutan Patih Wilaseta.
lah bade Aden panasaran we ya Mamang oge tema Ki Badra ku sarwana pisan jeung Ki Jagra atuh mesem Raden Panji teh baripok ditujukeun ka Patih Winata. Kumaha Mamang Patih Winata? Da masing-masing nuduhan ieu ge nyatana Mamang Jagra jeung Mamang Badra teh hayangeun mantuan gelut ka pihak Mamang ngagelutanana ku Patih Wilaseta. Nya teu sawios-wios Mamang satuju pisan Raden. Ngan tetep we nu ti heula pikeun kaluar ti ieu panyumputan heug nyampeurkeun ka hareupeun Patih Wilaseta teh mending Mamang heula. Mamang atuh naha? Ret Ki Jagra para mitra Ki Badra terus bae Raden Panji naroskeun. Kumaha Mamang Jagra? Mamang Badra saha nahanya tujuan? Upama Mamang Patih Winata heula nu langkung ti payun kaluar nepangan Mamang Patih Wilaseta, setuju lah. Setuju Mamang oge tema nameh bareng. Nya tujuan pisan kana cariosan Raden Panji jeung kana kahayang Mamang Patih Winata. Sabada harita nuduaan cumarita atuh para mitra Patih Winata ge tuluy nyarita deui. Oh syukur mun kitu mah atuh kaula ayeuna keneh rek kaluar saka jeleng sakedeung Ki Patih Winata. Geus aya hareupeun Patih Wilaseta sapara kanca atuh Patih Wilaseta nu keur lelempangan eureun saharita bari ngarasa reuwaseuna keur langsung tumanyo. Hai saha Andika ha? Kituna bari panon mureleng molotot ka Patih Winata sedengkeun Kangjeng Raja sareng Nyimas Rubasi oge prajurit liana ngawaskeun tinu anggang teu tebih hati saung pangreurehanana. Kituna bari iatna taki-taki caringcing pageuh kancing saring set bageuh iket bisi aya kajadian nu teu dipihara. Patih Winata serinya kakak bangun anu nganaheun kituna bari ngebrehkeun sikap nu ngahaja ngarah Patih Winata ambakeun para wargi sadaya. Nu kudu ti heula nanya teh kaula ulah Andika. Urang mana Andika sapara kanca bet ngagulung di tempat jeung keur naon sanyana pangna aya di tapel wates nagara. Geura jawab sangkan kaula meunang katerangan nu eces. Prak geura jawab pokona mah geura jawab naon sababna pangna Andika aya di tapel wates. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita para wargi sadaya atuh Patih Wilaseta barang harita teh manehanana nampa atuh atarawa aya jalma anu ngagajleng bari seuring ngagak-gak tuluy tenang pisan. Ulah waka gurunggu suh tatanya teh baraya mending bari diuk geura nyaritana ngarasal se. Najan sakumaha kaget ruas jeung heran ku datangna Ki Winata tapi Patih Wilaseta nyabar maneh bari nitah diuk sagala. Tapi Patih Winata nu ngahajaneangan gara-gara harita teu daek nurut kana panyambatna Patih Wilaseta nu aya mah lanjang linying we lelempangan bari pokna. Kula mah teu perlu diuk, teu perlu ya bisa bari lelempangan gigi keur kula mah teu naon-naon. Teu kudu bari diuk kula mah bisa sok sanajan bari lelempangan oge ha. Atuh para wargi sadaya
Patih Winata sering ngagak-gak semua anu nyieun gara-gara semua anu ngahina bari jeung lelengakan sagala. Ya kula pokona butuh ku jawaban nu yakin. Jawab sajujur-jujurna ti Andika jeung balad-balad Andika. Naon sababna pang Andika wani-wani cicing di dieu? Wani-wani Andika cicing di tapal wates ieu naon sabab-sababna? Ke baraya. Samemeh urang atuh silih tanya naon pamaksudan. Aya hadena urang silih kenalkeun heula. Daya kula teh ngaran Wilaseta. Jeung ieu balad-balad kula rek ngadatangan ka negeri Mandalawangi. Atuh itu raja kaula, kakasihna Prabu Ageng Malela, sareng Prameswari Nyi Mas Rubasi. Sabalikna Ari Andika, nah saha jeung ti mana asal? Suangaran teu penting. Ngaran kaula teu penting. Padumukan kaula ngagegeh ieu tempat. Nya kula nu perlu ngawarah ka Andika. Bonganin caka ieu tempat bari jeung teu bebeja heula ti angan. Nu mata kaula tumanya ka Andika oge. Kaula nu boga hak pikeun nanya ka Andika naon sabab musababna pangna Andika cicing di ieu perbatasan. Nah kitu maksud kaula teh. Jadi sakali deui ayeuna mah teu perlu nyaho ngaran kaula. Kitu nu matak oge. Ya, nu penting upama kaula nanyakeun tindakan ngawarah bakal ngawarah ka Andika sakabehna lantaran Andika kabeh geus nyieun hiji perbuatan nu ngalanggar. Ke ngalanggar kumaha? Pan ieu mah masih keneh wilayah Paripari. Teu bisa. Tuh sabenerna mah beulah ditu perbatasan teh. Masih keneh tuh sababaraha deui ti dieu. Jadi Andika aya di negeri dengen-dengen. Nu mata kaula tumanya Andika kaula nu boga hak pikeun ngumawasa di negeri ieu. Da kitu wising teh nyaho mah. Oh, jadi kitunya. Jadi kitu. Ke. Lamun kaula atuh hartina masalah kaula menta dihampura. Jeung pamikir kaula mah ieu teh masih keneh negeri Paripari. Jadi sakali deui lamun kaula ngalanggar kana perbatasan, kaula sakadar liwat, jeung deui kaula masuk sanajan ngalanggar perbatasan ge. Teu rumasa ngaruksak lingkungan mah. Teu rumasa rek niat jahat ongko. Numatak sakali deui atuh lamun kaula jeung sapara kanca di dieu geus nyieun hiji tindakan anu salah, kaula menta dihampura sakali deui. Wah, najan kitu teu bisa kitu bae menta dihampura deuleu. Nu salah mah tetep salah, kudu nampa hiji hukuman nu satimpa jeung kasalahanana. Ngeunahnya geus nyieun kalakuan salah der menta dihampura, tuluy bebas tina kasalahan. Keheulaan anceng teu puguh teuing kalakuan teh. Pokona mah Andika geus nyieun hiji kasalahan, mangka Andika kudu tetep narima pangwarahan di kaula. Kipati Winata tetep harita teh nemongkeun sikap anu ngamusuh nu dipangmerih pangna Patih Wilaseta bisa keluar nafsuna. Manehna teh keur ngagerean Patih Wilaseta
sangka nafsu dimana geus nafsu tang tue babari meureun ngadulukna ngarah kajadian riributan gelut ngadu ilmu jeung pangarti itung-itung mecak pangabisana. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, dina kaayaan keur kitu seak kajeleng teh jebul aya deui nu datang nu sejena. Tetela Ki Jagra datang nyamperkeun bari langsung molototan ka Patih Wilaseta. Ki Patih Wilaseta mundur salengkah ka tukang bari ngagerendeng. Geuning lo babaladna Andika ge baraya. Ngahaja. Ngarah kula dina gelutna engke aya dina kaungulan. Jadi ieu teh rek garlutnya Kakang. Aduh, teu naon-naon, hayu urang garlut atuh lainna keneh. Keun kuring bari samantuan ka si Kakang. Pokna Ki Jagra ngahaja nyebut Kakang ka Patih Winata. Narah teu kanyahoan kaayaan nu sabenerna, manehna dina kaayaan nyamur. Ke. Ngaha teu sopan teuing Andika teh. Datang ujung-ujung ngajak gelut we. Lantaran Andika lain jalma bener. Tangtuna oge pang ngaliwat ka dieu tangtu. Geus ngabangsat meureun atawa rampok atawa begal. Pangnayuna raya di dieu ge meureun kitu. Ai. Kurang ajar Andika. Sangeuna nyebut bangsat. Saha Andika teh ha? Sarua we jeung lanceuk kula nu ngageugeuh di ieu tempat. Ayo urang gelut lah. Geus ara teu leungeun ye. Waktos nasib.